Mangga urang sami-sami teraskeun deui anca kajian kitab Fathul Qorib saminggu anu kalangkung parantos terjadi bencana khususna di Kabupaten Sukabumi, umumna di Jawa Barat. Alhamdulillah simkuring sekeluarga dina kaayaan salamet, masih aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nyuhunkeun doa ti sadayana saderek-saderek urang anu kakena anu musibah, mudah-mudahan sing dipaparinan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang lajengkeun ikan hanca. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanal ma'u alatan litoharoh, lan samang-samangsa ono opo al ma'u banyu iku alatan dadi alat litoharoh kaduwe susuci, istatroda mangka belok sapa al musannif ajengan musannif li anwa ilmiah kaduwe piro-piro warna banyu. Pakola mangka ngandika musannif al miyahu utawi piro-piro banyu, allati yajuzu kang wenang ayasihu tegese sah opo atat hiru susuci biha kalawan miyah iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu ma usama sawiji banyu saking langit ay an-nazilu tegese banyu kang tumurun minha saking sama, wahwalan utawi ma'u iku al-matoru hujan, wa ma'ul bahri lan banyu laut ail milhu tegese kang asin, wa ma'un nahri lan banyu wahangan ail hulu tegese kang tawar, wa ma'ul bi'ri lan banyu saking sumur, wa ma'ul ain lan banyu sumberan, wa ma'ul salji lan banyu es, wa ma'ul barodi lan banyu kang adem. Samangsa musannif nyaritakeun cai teh jadi alat kana susuci, istatroda mangka atuh musannif mengkol li anwa ilmiahi rek ngabahas heula pirang-pirang macam-macamna cai anu sah dipake susuci. Maka bahasa musannif almiyahu ari pirang-pirang cai alat yajuzu anu sah atat hirubiha sah dipake susuci eta cai sab'u miyahin aya 7 macamna. Hiji ma usama cai anu turun ti langit ay an-nazilu tegesna nama cai anu murag min hati langit, wa huwa nu dingaranan ieu teh ma al-mator cai hujan. Kahiji cai hujan, wa ma'ul bahri lan kadua nanya eta cai laut ail milhu tegesna cai anu asin rasana. Ieu sah dipake susuci, wa ma'un nahri jeung anu salanjengna nya eta cai wahangan. Cai wahangan ail hulu teges nama cai anu tawar rasana teu asin, sah dipake susuci. Wa ma'ul bi'ri cai anu menangagali tina jero taneuh disebut cai sumur. Wa ma'ul ain cai sumberan, sumber mata air keluar tina gunung, tina alor, tina hanapeun tangkal kai, eta sah dipake susuci. Wa ma'ul salji cai es. Cai es urang tingali kana sarahna. Wa ma'u salji bil musalasah wa huwa an-nazilu minas sama ma'ian. Ma'u salji cai es teh anu turun ti langit bari kaayaan ma'ian encernya cair, sumaya jemadu alal ardi tuluy murag kana taneuh jadi teas jadi es, ta eta salji disebut salju teh. Min sidatil barod murag kana taneuh jadi teas jadi es karena sabab banget tiisna. Wa nu katujuna wa ma'ul barodi, wa ma'ul berarti ngali deui kana sarah wa ma'ul barodi bi fathiro wa huwa an-nazilu minas sama cai anu turun ti langit jamidan berupa teas marurag ti langit. Jadi sapalihna aya nu nyebut ma'ul barodi teh cai ibun, padahal lamun seug urang ningali kana sarah ma'ul barodi teh cai anu turun ti langit lain anu kaluar tina pori-pori dang-daunan. Eta ge bisa keneh di hukuman suci nu tina dang-daunan oge. Hitungan secara logika rek kumaha ngumpulkeun cai ibunnya. Itu tapi bisa wae. Tapi anu jelas mah maul barodi teh di dieu nya eta cai turun ti langit teas. Itu tuluy murag ka bumi di wadahan ku urang
dituna dina wadah lila-lila jadi cair. Geus jadi cai maka geus encer maka urang dianggo eta susu cisah. Wa yajma'ulan ngumpulakan hadhihi sab'ah ing iki pikang pitu apa qaulu ka pangucap sira mana salamina samauna ba minal ard ma tegese cai nazala kang tumurun ma minas sama saking langit au naba atawa kaluar atau nyumber yasima minal ardi saking bumi ala ayi sifat ini ngatasin dari sifat kana tinamu ya ayi sifat min asil holkoh saking asal kadadiane. Jadi nu tujuh ieu lamun segerek disimpulkeun sadayana nu tujuh ieu aya dina bahasa mana salam minas sama aw naba milar. Jadi aya dua bagian lamun arek di naon kitu diringkes mah sadayana anu tujuh teh murag ti langit jeung kaluar tina jero bumi. Cainya ti mana deui atuh lamun lain ti langit jeung ti bumi mah nya ti planet Mars nya gitu. Nu murag ti langit hujan, cai es, salju meureun. Nu kaluar tina jero taneuh cai sumur, cai wahangan tina taneuh-taneuh keneh. Terus cai naon di jadi naon di teh nu kaluar tina taneuh cai hujan cai naon cai wahangan. Terus deui cai laut, cai sumur itu, terus sumber mata air yang keluar di gunung. Jadi kabagi dua diringkes mah. Sumal miyahu mangga kari-kari utawi piro-piro banyu ikutan kosimu narima kabagi ya miyah ala arbati aksamin ing atase pitu piro-piro bagian. Ahaduha utai selesai jina arbah ikut tohirun kang suci pinapsi ing dalam date maun. Mutohirun tur kang nyuci akan ligori kadue liane maun. Goiru makruhin kang ora makruh apa istimaluhu nganggo ne maun. Wa huwa lan taima iku almaul mutlak ma'u banyu kang mutlak. An qaidin lazimin saking qaid kang lazim. Pala yaduru mangka ora madorot apa al qaidul munfik qaid kang pecat. Kama il bi'ri kaya banyu sumur. Pi kauni ing dalam onone maul bi'ri iku mutlakon banyu mutlak. Tuluy cai anu tujuh ieu cek ajengan musonib kabagi kana opat bagian nu tujuh ieu. Ningali kana segi hukumna aya opat. Hiji cai anu dihukuman suci datna tur bisa nyucikeun kanu sejen teu makruh deui dipakena nyata disebut cai mutlak. Seperti cai hujan, cai wahangan, cai anu mutlak we anu teu tanpa kacampuran nanaon. Nah anu dimutlakeun tina qaid anu lazim. Gitu. Bi alam yuqayyad aslan au dan munfikan bahwa sodikun bisurota ini. Tah dina sarah nu mutlak tina qaid lazim teh nu teu aya kaide sama sakali atau dikaidan tapi kaidna anu munfik anu bisa pecat. Seperti mana qaid anu munfik? Seperti maul bi'ri aya ngaranan cai sumur. Tapi cai sumur ieu lamun dipinahkeun kana emer pasti jadi cai dina emer. Tah ieu mah qaid anu mutlak. Qaid anu munfik anu bisa pecat bisa leungit eta ngaran cai di mana dipinahkeun kana wadah nu sajen gitu. Ai cai nu kahiji. Wasani lantik kang kaping dua iku tohirun banyu kang suci mutohirun tur kang nyuci akan makruhun kang makruh apa istimaluhu nganggo nemaun pil badan ing dalam badan lapisa bing dala la ora ing dalam baju wawalan utawi ma untohirun teh iku almaul musammas banyu kang den panasaken al musahonu tegese kang den panasaken bita siri samsi kalawan sinar pengaruh sinar matahari pihi ing dalem ma. Wa inna ma yukrahulan pasnirin makruhakan maun syar'an ing dalam munggo syara bikitrin kalawan ing dalam cuaca harin kang panas bi inain ing dalam wadah muntobain kang den damal kang den palu kang den citak
illa inaan nakdain angin wawadahan saking emas perak li sopai jauharihi ma karena bening date nakdain. Nu kadua cai teh tohirun mutohirun makruhun istimaluhu. Cai suci tur bisa nyucikeun tapi makruh dianggo na dina badan makruh dianggo wudu dianggo adus dianggo mandi. Lapis saub teu makruh dipake nyuci gegeroh jeung sajabana. Nu kumaha ieu cai teh maul musammasnya eta cai anu dipanaskeun ku kanu kapanasan gitu ku panasna sinar matahari. Nah, alasanana pangna dimakruhkeun cai nu kapanasan ku panas sinar matahari cek sara bikitrin harin adi kapan panas ku cuaca nya cuacana cuaca panas bari aya dina wadah anu dicitak tina besi tina bahan-bahan nu berkarat itu. Illa ina anak dain kecuali eta cai kapanasan wadahna dina wadah bahana eta wadah tina emas atau perak eta mah teu makruh. Namun sabana li sofa ijau harihima karena bening teu berkarat bahan tina emas jeung perak mah. Pan emas perak disebut lagi logam mulia nu teu daekeun berkarat. Nya naon alasanna nu berkarat wadah berkarat make makruh sabab menurut medis eta cai anu berkarat teh bakal nimbulkeun panyakit karena badan urang gitu. Tak makruh dipakena. Wa ida barida lan tatkala adam yamaun zalatil karohah mangka ilang opal karohah hukum makruh. Tiis deui mah leungit deui makruhna. Jadi mutahhirun digoirihi deui. Wah tarolan milih sopan Nawawi Imam Nawawi ada mal karohah ing ora makruh. Can cek Imam Nawawi teu makruh gaya keur panas oge. Gitu, ai banget panas mah teu bisa. Mutlaqan hale mutlak wa yukrahu lan den mutlak wa yukrahu lan den makruhakeun aidon opo sadidu suhunah banget panas makruh deui banget panas atau matak moloko kana kulit wal burudah lan banget tiis matak beku kana darah deui makruh dipake sanajan tohir mutahhir wal qismu salis lan utai bagian kang kaping 3 iku tohirun banyu kang suci pinapsi ing dalam date maun ghairu mutahhirin kang ora nyuciakeun li ghairi kadelene maun wa walan utawi tahir ghairu mutahhir iku al maul musamal banyu kang usden anggo pirob hadasin ing dalam ngilangkeun hadas au izalati najisin atawa ngilangkeun najis illam yataghayyar ing lamun ora berubah lamun ora narima robah ya maun walam yazid lan ora wuwuh apa wajnuhu timbangane maun badan pisolihi ing dalam sause pisah maun amma saking barang kana kang ono yasima ba'da tibarima ing dalam sause ngitung-ngitung berkara ya tasarobuhu kang nyerep ing ma opo al magsulu kang den wasuh minal ma'i saking banyu. Wal qismu salis bagian katilu hukuman cai teh cai anu tohirun pinamsi ghairu mutahhirin li ghairihi cai anu suci datna tapi teu bisa nyucikeun kanu sejen teu bisa pake wudu teu bisa pake gegeroh nyeusehan gitu nya eta gegeroh nyeusehan bisa asal teu najis gitu ghairu mutahhirin bari teu bisa nyucikeun kanu sajena saperti mana cai anu urut ngilangkeun hadas atau urut ngilangkeun najis illam yatagoyar kitu ge suci bari teu nyucikeun teh lamun teu robah eta si cai rasana ambeuna jeung bauna teu robah hiji syaratna kaduana walam yazid wajnuhu badan pisolihi amma kana wa'da tibari ma tasarrubul magsul teu nambahan timbanganana sabada pisah eta cai tina benda nu diwasuh ku eta cai gitu sabada dipisahkeun teh dipeureut lamun dina sarung teh mah
lamun sarung teh mah diseuseuh ku cai nya diseuseuh ku cai teu nambahan timbanganna eta cai teh bahkan ngurangan atawa sakitu-kitu keneh lamun pek geus dipeureut teh mah caina di naon di kilo caina pas di kilo teh jadi nambahan eta cai timbanganna tadina timbanganna sakilo pas geus pake nyeuseuh dipeureut caina teh kalakah leuwih tah eta mah henteu suci turu nyucikeun eta mah jadi caina jadi kumaha dihukuman mutanajis eta mah sabab katambahan ku najis teh gitu. Jadi hukuman suci turu nyucikeun teh hiji syaratna lamun teu robah warna caina rasana jeung ambeuna jeung timbanganna teu nambahan lamun ngurangan atawa sarua-rua keneh mah tetep suci tur teu bisa nyucikeun.